di kawarji. Kurang susun di puhuna, kurang buar di akarnya. Gelar upacara adat pangjajan. Calon panganten pabegan. Garapan patung diri ekar paneman SMK Negeri Tandu. Sumaga Bika Wintan. Disangkeh Ibu Rama Ibu teh tunggul rahayu Bapak
mah tanpa raja raja nu hirup urip di api Gusti Gusti nu maha lasur di payungan-payung kangtung di karet-karet emas rambut dari gending rambut payung gerabung payung gerabung dayak-dayak ya urang papak isi kaset sok kita bergerak dari ini KGT itu sorangan ya, duaan itu KGT di sini, kan ada sini di mana tadi pada isukan ayahnya, cing, sudah berani ya sini kita cing, ini ada iya naik, ini sudah tidak nanti ya, ini kemana uangnya surat dia, oh apa ini makan resep ini ya mah. Di terang nanti di gero nanti hayang kulagu cing orang cobaan tadi ini pasti nongol
keyboard. Yo, dan nongol sama dingin. Astagfirullahaladzim, kata ini Gusti. Kata ini mana? Astagfirullahaladzim. Daya itu menyerah ke pingsan. Allahu Akbar. Kata ini seperti seorang ratu, ku ingin dimanjakanmu. Emang lagi manja, lagi pengen dimanja. Astagfirullahaladzim. Cantik-cantik ini hanya untuk dirimu. Kamu menitekan sekali, Aki. Gunawan ini, gunawan. Siapa kawan-kawan ada dijual ikan ke Gusti. Aduh, ini kita ke orang mesti purpus. Aku sorry, atuh lagi haja, jangan dihaja nih. Gusti, ayo mana aduh ningerakeun nih. Aduh, ampun Gusti. Ya tergaya nih. Isin atuh kubu Ida, isin. Tepih-tepih di onang di tanggal. Aduh, kikieuan ngerakeun mana di mana ti Jayati di mana teh? Ini karek Jawa yang kieu. Lu lo mau iya, aki, iya tak yang nggak sih keluar mereka itu. Astagfirullahaladzim, hari ini itu pan orang mapan si kasep. Apa dengan itu kamar si Inung buah jahiin terjadi ini, ya pang mapakeun heula pangaden. Salah sih itu lain mapak. Mapak itu pang mapakeun panganten dan gitu cenah kade hoyak nanya ayeuna cenah tanggal 14 dinten Minggu kan itu orang ieu dilaksanakeun ampun eksis wae mane-mane deui ngerakeun Gusti sok ada ulang-ulang nyepolong di kana waktu urang ngaraja heula gitu nya bisi aya mau ngleuneuh gajah metak tah gitu urang singlar heula. Bismillahirrahmanirrahim. Inna bikullimat asman ilahi rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna bikullimat asman ilahi rabbi. Allahumma dengan Gusti Maha Suci.
siapa tadinya tukang dagang. Moga-moga itu tukang dagang sing laris-laris Tanjung Kimpul nah itu. Amin cenah tuh hari terus kawan itu. Siapa urang kieu adalah siapa hiji. 2 kilo. Ya, laris sama lah mudah-mudahan tak itu. Nah, ini pemerintah mobil orang kieu dah. Lewat. Siap. Ini utang dong, mana ini? Siap, hiji 2 kilo. Bah, siap. Simpai daging pahang tulang. Hiji deui ini kasih kasih. Tak orang doakeun ku urang aki nini sing jadi panganten anu sakinah mawaddah tur warohmah jadi imam anu hade eukeun istri oge kitu sawangsulna kitunya. Nah gitu amin. Sabar urang tiupkeun. Mudah-mudahan barokah. Hiji 2 setengah. Ais can 2 setengah. 2 saparapat. 4.000. Ai, sileuh ge 4.000 sagala moal aya urusanna. Geus 3 mah 2 mah pasti 3 atuh. Sok, balikan deui hiji 2 3. Nah, kasabrang ka Palembang. Balik na mawa hiu di dieu mah. Kalau balau. Tah ayeuna kasep aya hiji deui minangka ieu teh tadi Rama Sinta tah kitu. Ieu teh simbol di ibu bapak hidup pamugi rumah tangga hidup panudos sareng Rama sareng Sinta.
dipasihkeun kita panginten kasih anak kita ku mamahna. Ya, semoga dipasihkeun. Parantos urang parancahan heula teh kitu dicalangapkeun heula we guntingna. Urang parancahan heula. Pita nganteng lir hahalang lain malang urek ngancang pita siloka kamelang kan urek datang sangkan sumping titirinti sangka garwa sinawut kasih pita nganteng mere eling yen jalan ti kabeh lempang nu lempang mangka waspada sangkan lulus tina gogoda kalayan debat bismillahirrahmanirrahim brut prat mangga guntingna di gunting pita parantos kalau Bang Lena mangga disanggakeun heula ku ibuna diangkongkeun heula ibu itu tah urang parancan ulah maka dilebetkeun tah kitu urang duaan heula tah kitu kang kalung sekang ning arum cadu nu gadi janda lalayu berlambang asih nu ngasah nu ngasih nu tara pisah nu tara linglung kanu nuluk tara poho ka pupuhu puspita pita men sari ing betik purbasari usok geget kanu deukeut ulayet jeung wilayah kalayan ibat bismillahirrahmanirrahim. Mangga atuh ka para tetamu khususna ti rombongan calon panganten pamegat sumangga nyalika tempat anu parantos disayadoskeun diarahkeun wae ku para panitia mangga. Mung sakitu kanca garapan pisim kuring sapara kanca kirang sinareng langgungna hapunten anu kasuhun. Jadi topik wahyu daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.